Bismillahirrahmanirrahim. Lajeng pil kana hanca. Wal maqalatus sabi'atu ari ieu maqalah anu katujuhna. An Yahya bin Ma'ad radhiyallahu ta'ala katampi ti Yahya bin Ma'ad radhiyallahu anhu, amin ya rabbal alamin. Ma'aso henteu gawe maksiat Allahu ta'ala ka Allah ta'ala saha karimun jalma anu mulia, wala asarod dunia jeung moal ngaheulakeun urusan dunia, alal akhirati ngelehkeun urusan akhirat saha hakimun jalma anu bijak. Kasauran Syekh Yahya bin Ma'ad di dieu aya 2 kriteria jalmi. Nomor kahijina aya jalmi mulia, nu kadua aya jalmi bijak. Naon cenah Bu? Hiji jalmi mulia, 2 jalmi bijak. Kumaha supaya urang hoyong menggapai kana predikat mulia? Kumaha carana urang hoyong mendapat predikat jalmi anu bijak? Hiji, urang bahas hiji-hiji. Ma'aso teu migawe maksiat Allah ka Allah. Saha hakimun jalma karimun jalma anu mulia. Upami urang hoyong ngengingkeun predikat jalmi anu mulia di hadapan Allah, maka urang teh ulah midamel pamaksiatan. Sabalikna atuh di mana-mana urang midamel pamaksiatan, maka boro-boro nincak mulia anu aya urang bakal turun derajat janten jalmi anu hina. Lalawanan mulia hina. Lamun urang hoyong mulia, maka urang kedah ninggalkeun pamaksiatan. Sauwihna upami urang migawe pamaksiatan, wayahna urang bakal janten golongan jalmi anu naon? Anu hina. Nu kumaha anu mulia teh? Tah di tengahna aya hamidul fi'ali wa huwa man yukramu nafsahu bittaqwa. Jalmi anu mulia teh nyaeta jalmi anu terus berusaha midamel kasayan. Kade Bu, aya jalmi anu sok midamel kasayan, aya jalmi anu selalu berusaha midamel kasayan. Cik urang mending nu mana? Mending anu midamel kasayan, mending anu berusaha selalu midamel kasayan? Duanana ge sae. Namun sok aya kieu, aya jalmi teh anu tos istiqomah midamel kasayan, aya jalmi anu terkadang sae terkadang naon? Hilap. Ngan dina hilapna gaduh naon? Gaduh niatan, gaduh kahoyong, abi teu da hoyongna mah sae. Tah matak dina ngamanaan ieu sae nama bahasana jalmi anu mulia teh, jalmi anu gaduh predikat mulia teh nyaeta jalmi anu selalu berusaha berbuat kebaikan. Sanajan terkadang kahadean urang teu dihargaan ku saha. Aya nu naros muka abi. Ujang kumaha cenah urang teh midamel kahadean, gawe hade tapi ku batur digorengkeun. Urang masuk terkadang paguli waktu di dinya werek migawe da batur gitu tengah harga. Nu akhirna
paniatan hade urang teh tertahan sabab urang sieun ku batur atawa sieun batur ngagogoreng ka saha ka urang. Padahal ibu nu namina hirup mah da kitu. Ngaran-ngaran kahirupan sok aya paripaos dengan hade digorengkeun goreng komo deui. Matak dina kahirupan mah sing lempeng urang mah. Asal urang yakin ieu teh gawe hade dengan landasan anu kuat, bade batur kitu kieu ge lempeng. Ulah kumeok memeh dinaon? Dipacot. Ulah pundungan intina mah. Kudu urang mika contoh kana heulang. Ibu di mana-mana heulang keur ngapung. Jadi urang mah tos hese heulangna ge. Heulang lamun keur ngapung sok dientreupan ku manuk gagak. Ari manuk gagak teh karesepna teh ngecrokan bulu naon? Bulu heulang. Eta ka mana-mana gagak lamun heulang keur ngapung teh sok ngacokan awak heulang we. Naon sababna? Da karesepna kitu. Tapi tingali naha heulang pernah teu ngagebeskeun gagak supaya murag tina awakna. Cacakan eta heulang dikecrokan awakna ku gagak, dipatokan awakna ku gagak, ih heulang mah jongjoni ngapung ngalayang di awang-awang. Kumaha carana gagak kumaha carana heulang ngusir gagak anu aya dina awakna? Tuluy we heulang mangapung ka luhur. Beuki luhur heulang ngapung beuki teu kuateun gagak sabab di beuki luhur mah beuki eungap, hese ngarenghap acan. Anu akhirna beuki luhur gagak ngapung ka awang heulang ngapung ka awang-awang, gagak teu kuateun da teu bisa napas. Da di luhur mah hese ngarenghap. Nu akhirna gagak gubradlah murag ka mana? Ka handap. Kumaha maksudna tina contoh ieu? Di mana-mana urang nuju istiqomah midamel kahadean, aya batur nu mencibir, aya batur anu ngomen kana padamelan urang, jongjong we urang midamel kahadean. Semakin tinggi derajat urang dina ngamalkeun eta padamelan anu sae, semakin urang istiqomah midamel kahadean eta, nu tadina nyibir ge bakal sedikit demi sedikit menghilang. Naon sababna? Janji Allah saha jalma nu midamel kahadean bakal diangkat darajatna ku Gusti Allah. Atuh sauihna lamun jalma nu tukang ngarendahkeun batur, tukang ngawonkeun ka batur, boro-boro Allah bakal ngangkat darajatna, sauihna bakal dipuragkeun gambaran manuk gagak anu tadi. Matak ulah naon? Ulah pundungan. Ibu misalkeun teh nu biasana tara ditiung teh ari ngaji we hungkul. Asa nyinyiran cenah kanini. Da katingali masing teu nyinyiran oge nu osok ditiung jeung nu tara. Nu tara mah nyengsol ditiung lagi. Pok teh dibenerkeun atuh beuki ka nyahoan. Misalkeun teh ibu teh hoyong gaduh niat dina manah abdi hoyong istiqomah ka mana-mana nganggo naon? Tiung. Jol teh aya nu ngeleg, niatna mah heureuy, tapi kadang-kadang ku heureuy sok jadi nyeri hate. Jol teh nu heureuy, Allah meunang hidayah naon? Jol teh meunang hidayah. Aya angin ti mana cenah daek ditiung. Puguh mah urang teh kana berusaha nahan ateul nya punya ditiung teh. Tungtungna eta tiung di udar deui aing kakarage 2 poe ditiung teh cenah geus aya nu ngomongkeun. Tuh. Lamun urang menyerah bakal sakitu-kituna ganjaran urang. Tapi upami urang berusaha terus nu tadina ngomen oge moal-moal aya deui nu ngomen. Dan naon sababna? Urangna tos kabiasaan istiqomah nganggo naon? Tiung. Ibu misalkeun teh biasana ibu di bumi tiap subuh tara tadarusan. Naon cenah Bu? Unggal subuh tara tadaru. Ari ayeuna mah ibu teh nyobaan tadarusan ba'da salat subuh teh cek caroge teh ngimpi naon mamah peuting. Isukna teh ibu teh tadarus deui, bapana rada aneheun ngan teu ngomen.
isukna ibu naon deui tadarus deui bapana teh rada kaeraan ningali ibu tadarusan ngaleos di nyuh kopi beuki dia ibu beuki getol tadarusan bapana nurutan tadarusan tuh ladang urang naon ladang urang istiqomah teu ngupingkeun komenan-komenan batur teu ngupingkeun komenan-komenan netizen maka batur ge bakal nurutan kana padamelan urang. Tapi lamun urang pundung, lamun urang menyerah di tengah jalan, boro-boro batur daek nuturkeun urangna wae ge elehan. Matak disebut jalmi mulia teh jalmi anu teu pernah menyerah berbuat kebaik. Sanajan kebaikan urang teu dihargaan ku saha? Ku batur. Kali ibu kuncina ulah eureun midamel kasayan sanajan kasayan urang teu dihargaan. Sing emut kana purwadaksi urang midamel teh karna Allah lain karna makhluk. Tah mulai dipanjang deui. Upami urang niat sagala rupa ibadah karna Allah arek batur nepikeun kajet oge moal jadi beban. Tapi lamun urang li ajlin nas amalna hayang dieuleuk-euleuk ku batur capek. Urang dangdan wah ditiung di rupa-rupa gamis nepikeun ka ngamai. Ibu geus diparigi gamis mah ngamai kaya di masjid. Hayang dieuleuk-euleuk ku batur tapi batur eueuh nu muji. Wah capek hate teh Bu. Capek hate teh lamun urang hayang dieuleuk-euleuk ku saha? Ku batur. Matak berusahalah urang berbuat kebaikan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Ulah hoyong katingali kusaha ku batur. Cacakan urang ikhlas wae batur mah aya nu ngewa aya nu resep. Komo atuh lamun urang karna naon karna hayang katingali ku makhluk. Anu mana notabenena makhluk mah aya naonana seueur kakuranganana. Tak berusahalah berbuat kebaikan meskipun kebaikan orang tidak dihargai oleh orang hiji. Di mana-mana orang tos kitu maka orang bakal tiasa menghasilkan predikat mulia di hadapan Allah Subhanahu. Mending dimuliakeun ku Allah, mending dimuliakeun ku makhluk. Ku Allah. Dimuliakeun ku makhluk mah capek Bu. Dimuliakeun ku makhluk masa kumaha urang numpuk na kahadean. Ibu teh tukang midamel kasayan unggal enjing-enjing sasapu teu weleh ningali buruan batul kotor dipangem naon sapukeun buruan batul kebul pangemratkeun seueur kahadean urang teh jeleg gue urang ngagawean hiji kasalahan leungit kahadean urang sadaya. Lamun urang beramal karena hayang naon karena makhluk. Tapi lamun urang sagala rupa karena Allah. Meskipun urang mempunyai berjuta-juta kesalahan, amal kebaikan urangan hanya hiji, tapi Allah bakal lebih memandang pada melan urang nu sayang hiji tibatan Allah mengingat-ingat kesalahan urang. Bahkan bahasana innallaha ghafurur rahim. Sakumaha wae dosa urang, sebanyak apapun kesalahan urang, lega keneh panghampura Allah. Tuh lamun urang karena upami urang karena makhluk segede kumaha we kahadean urang moal dihampura lamun urang migawe hiji kasa sanajan eta kasalahan teh teu dihaja. Matak lempeng hirup urang mah kudu ngan ulah lempeng jiga jidar. Mana lempeng jiga jidar digeungeureuhkeun lempeng we si eta mah tah ulah kitu. Lempeng teh dina jalan kailmuan, dina jalan Gusti. Upami aya nu ngabenerkeun ka urang selagi itu baik meskipun urang tos berbuat baik, tapi aya nu menerkeun ka urang tampi. Ayo urang masuk terkadang kitu rasa maneh urang teh keur dina jalan kasayan heg aya nu menerkeun. Urang masuk kadang-kadang da urang teh bener. Tah Kangjeng Nabi mah sifatna kitu. Di mana-mana Kangjeng Nabi berbuat kasayan, heg aya nu memperbaiki kana kasayan eta ditampi ku Nabi mah. Ayo urang masuk kadang-kadang da urang ge kurang kumaha hadena.
kurang kumaha gawe nama. Jadi tungtungan naon urang nginget karena amal urang di hadapan makhluk. Lamun urang tos terbiasa kitu, maka di hadapan Allah amal urang moal aya nilai naon-naon. Abotnya Bu ikhlas teh nya. Mawi nya atuh saha jalma anu tos tiasa ikhlas dina hirupna ganjaranna ge teu naon. Ganjaranna ge teu neko-neko, surga ganjaranna. Sok ibu lamun dina rumah tangga teu aya ikhlas. Kabayang teu Bu? Dina rumah tangga teu aya ikhlas jeung caroge pasea jeung unggal poe. Bililis jeung Mang Wawan jeung patrengtrong di dapur teh gelas peupeus tiap hari. Mang Wawan mulang naon? Mulang nyupiran, minta kopi, mamah panginjukeun kopi. Cik atuh cenah urang teh capek geus nyetrika, geus nyeuseuh, geus sagala. Silih hitungan pada melanu akhirna naon? Papaseaan upami teu aya tapi da urang mah tos dibiasakeun jeung caroge berbagi kacape, jeung caroge berbagi cerita, matak caroge capek urang capek teu oleh we caroge urang uih damal disuguhan kopi na ku urang anu osok. Nu tara mah tara. Mama panggil kopi sorangan we aya nu kitu aya. Tapi insyaallah ari-ari pangaosan mah moal kararitu moal ngaku. Jibuta Hamidul fa'ali berusaha berbuat baik. Anu berusaha berbuat baik teh nu kumaha wa huwa man yukramu nafsahu bitaqwa. Jalmi anu selalu berusaha berbuat sae teh midamel kasaean teh nyaeta jalmi anu ngamuliakeun diri na ku takwa. Ibu naon ari takwa? Tak dibabawa. Takwa teh imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Naon cenah? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Naon cenah Bu? Imtisalu awamirillahi wajtinabu nawahihi. Midamal parentah Allah ngajauhan larangan Allah. Di mana-mana urang hayang mulia ku takwa tah eta jalma mulia. Jadi kamuliaan teh lain pedah dijas. Kamuliaan teh sanes pedah tiungna merek Joya. Kamuliaan teh lain pedah acukna merek naon? Rabani meulina ti tos serba sanes. Umama make up na kudu Wardah lain. Sanajan Wardah oge ari nga make up na kanal teuing mah jeung teu puguh warnana jiga da kocan kapana. Laras tuh. Tapi sanajan ku wedak saripo haji tapi urangna pinter dangdan mah ih nya geulis we. Tah kitu dina agama oge. Sanajan urang ayeuna tiungna merek Samarengkel, kana Samarinda, Samarengkel geus ngerewut jiga besot geuningan. Sanajan acukna geus belel, tapi ibadahna khusyuk ka Allah, tapi tadarusna teu pernah elat, tapi beramalna teu pernah tinggalin, sodakohna di mana wae berbuat kebaikan jeung batur, tah eta anu mulia sanajan hirupna biasa. Komo atuh ayeuna tiungna Joya, acukna numul anu gararaya kitu, heg teh getol ibadah, heg teh getol beramal. Wah eta mah top pisan pokona mah. Eta mah double ganjaranna oge. Tingali dina lapan takwa teh aya 3 hurufna, hiji aya ta, 2 aya qaf, 3 aya waw. Naon cenah Bu? Hiji ta, 2 qaf, 3 waw. Saur para ulama eta teh aya makna tersendiri.
takna naon makna dina ta eta makna ta dina lapad taqwa teh tawado. Naon cenah Bu? Naon ari tawado? DP handap asor lain tara mawa dompet. Naon tawado teh tara mawa dompet. Tawado teh handap asor DP rendah hati. Kubatur dinyeri tara males nyeri deui eta teh tawado. Kubatur dihinakeun tara males ngahinakeun. Eta tawado teh handap asor. Kubatur dimulyakeun tara jumawa, kubatur dihinakeun tara pundungan. Tawado lempeng we eta mah. Hidup sederhana teu seueur neko tawado. Ngan aya tawado aya tatawadoan. Mana tatawadon nya tawado anu bodoan. Rengkuh nama ngan kitu. Ngan saukur nimu rengkuh hungkul teu diterapkeun dina kehidupan sehari-harina. Nu kadua aya qof, ari qof maknana naon? Qof teh bimakna qanaat. Naon cenah Bu? Naon ari qanaat? Ngalap cukup kanu aya, boga tiung joya dianggo pangaosan. Pake gaduna tiung anu biasa komode naik mah anggo Bu da moalna naon. Saya we komo abi jadi rada ceria ningali dina ieu berwarna-warni. Moal rumeug pangaosan teh. Ngalap cukup kanu aya ibu tuang jeung naon jeung oseng tahu ulah mikirkeun daging chicken. Ieu masuk aya paribasa geuningan aya di dapur teh ceplok endaug deui hayang nikmat dahar lalaju TV anu keur naon keur barang tuang tiap pas sore geuningan Bu. Ibi keur naon keur dahar na make laju TV ameh nafsu daharna. Da pedah lalaju anu keur masak sing konaa ayana eta nya eta ulah sok mikirkeun anu lain ulah di aya ibu gaduhna daging hayamnya daging hayam ulah ieu mah boga daging hayam hayang asin anu eueuh aya ayam asin nya teu naon ngan dina pada urang kudu sederhana ulah sok di aya-aya capek Bu lamun hidup sok di aya-aya. Ibu teh ngan mampu tuang teh misalkeun nya sareng nu kitu sareng usang oseng heg ibu teh dipaksakeun di aya-aya daging dibeli pais lauk dibeli dipasak dibeuleum adi sagala rupa di aya-aya sagala rupa. Nikmat nama urang tuang beres tuang pasti bakal bapikiran ti mana ieu jang mayar daging ti mana ieu jang mayar lauk wah sagala rupa jadi beban jadi mah salah matak hidup mah mending sederhana eta makna tina qanaah teh lain berarti urang kudu ngahinakeun diri tapi anu aya tak sok angge ulah jadi bahan kahinaan ulah jadi bahan kaginding. Urang gaduhna saur tadi ge urang gaduhna mukena teh nu geus cimeutingan anggo eta ulah ngarasa hina kupeda barang urang awon. Ayeuna urang gaduh barang anu sae mukenana ulah sok anggo eta mukena ulah jadi bahan kagayaan da di hadapan Allah mah urang teh sami. Ibu moal dipeunteun ku Allah salatna peda salat make mukena anu harga 20 juta. Moal ditikelkeun ganjaran peda sajadahna make busa. Tapi anu matak ngaganjar Allah kana ibadah urang teh urang husuk dina ngajalankeunana.
sanajan ayeuna urang tiungna enon mukenana direnda sagala rupa ari salatna teu husu mah nya Allah ge bingung mun teu ti belah mana. Tapi sanajan mukenana cimutingeun tina mastakan nepikeun kana tongong aya geuningan bunya mukena anu cimuting nu 20 tahun can pernah diseuseuh ladang kesang eta hidung cimutingna ge lain bintik-bintik bunga jemlong pas sabaraha kieu. Tapi eta nu nganggona teh sanajan geus Allahu Akbar geus balelol takbirna oge tapi ikhlas khusyuk ka Allah tah bakal berharga keneh sapertoskeun kitu. Nomor katiluna wau naon maknana wau teh maknana waro ari waro teh naon apik naon cenah Bu apik nu kumaha nu apik teh apik di dieu sanes apik urang rik nyekel naon nyekel harta banda. Apik teh upami urang salat dijaga salatna bisi urang naon nincek kana pangbatalan dijaga salatna bisi keur salat urang poho rukun dijaga salatna bisi urang poho atawa salatna teu khusyuk eta disebatna jalmi anu waro. Lamun dina kahirupan dijaga letahna bisi letah urang nganyerikeun batur dijaga pikiranana bisi ladang pikiran urang matak mangeluhan goreng ka batur dijaga hate urang bisi ladang hate urang ngadoakeun goreng ka saha tah eta waro menjaga apik hirup urang teh lain apik kana duit ari urang mah apik teh kana naon budak hayang jajan mah hayang jajan teu gaduh eueuh minta ka si bapa ku bapana ge ti indungna minta ka ninijung ka itu ari nalika budak hayang duit nyebutkeun teu boga kontreng tukang baso mang pangheulana megat teh saha indungna ka budak mah ngabohong nyebutkeun teu boga ibu sok sadar kitu tara sok kitu di mana-mana urang kitu sing sieun Bu boa teuing tina ladang urang ngabohong ka budak bari maksudna mah lain ngabohong supaya budak ulah jajan supaya budak teu jajan wae urang teh dilatih ngabohong ti leuletik urang ngabohong ka budak padahal mah duit aya urang kalah jajan baso bari katingali ku budak teh nyage budak can mikir nyage budak can bisa ngarasakeun tapi boa-boa tina ngabohongna urang jadi doa diaminan ku malaikat anu urang seueur artos ge jadi leungit artosna naon sababna urang diajar jeung ngajarkeun ngabohong tak di rumah tangga teh ulah sok sagala ditembongkeun ka budak ibu gesrek jeung caroge osok di hareupeun budak kada ibu ulah sampekeun ka komo apal batur mah komo apal tatangga mah dibeja-beja urang geus pase jeung salaki teh ditembong-tembong urut nyabokna salaki kana pipi teh tapakna ge cacakan kitu ka budak oge budak urang ulah apaleun namun urang keur pasea jeung saha kapan aya Bu lalakonna kamari Agustusan teh aya lomba acting di hiji tempat aya lomba acting aya hiji budak umurna mah TK kene juara ngelehkeun budak anu geus dewasa wah jago acting nanti pas begitu pembagian hadiah pada muji sadayana hebat putra bapak ieu alitkeun tos gaduh bakat actingna hebat cek indungna teh ieu atuh kumaha we indungna jago dilatih ku indungna tiap hari di imah da cenah nu ngaran indung teh madrasah pertama nu jadi anak keprok ta dewan juri sadayana dipuji bapakna cek bapana teh nya cenah imah budak teh gaduh bakat alamiah
ti orokna geus jago acting. Ari pas ditanya budakna, "Neng, ari neng teh jago acting teh ti mana diajarna?" "Duh, kada abi mah teh diajar, pedah we tiap hari abi sok ningalikeun bapa jeung mama abi pasea." Sing horeng jago acting teh hadang ningalikeun indung bapana. Eta nu tadina dikeprokan ku sararea bapana digulung ku sararea teuing. Mata kitu. Dina dapur urang mah ulah sok sagala diumar ka batu. Budak urang ge sebisa mungkin mah ulah uningaeun. Gitu. Da budak mah polos, budak mah jujur. Sok geuningan, urang mah pagahan ka budak. Ujang bisi engke anu neangan mamah, bejakeun mamah keur eueuh. Kan si ibu teh gitu. Bisi anu nagih bejakeun mamah keur eueuh. Torojol nu nagih dibuka ku budak. Ujang mamah aya. Soal mamah teh nuju teu aya, di mana mamahna ayeuna? Aya di bumi. Saha nu salah? Urang. Da budak mah moal bisa ngabo. Teraskeun. We deui. Jalma anu mulia teh jalma anu berusaha hoyong jadi jalma anu takwa. Cek tadi takwa teh berusaha midamel parentahan Allah, berusaha oge menjauhi larangan Gusti Allah. Naon wae parentahan Allah ka urang? Allah marentah dina Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Hiji, atiullaha taat anjeun ka Allah. Kudu taat urang ka Gusti Allah, diparentah ku Allah salat urang migawe, diparentah ku Allah ngaji urang kudu, diparentah ku Allah taat ka caroge urang kudu taat ka diparentah ngadidik urang kali sing jadi urang kali nu soleh urang kudu ngadidik urang kali sina soleh. Seueur parentahan Allah ka urang. Nomor kadua na wa atiur rasul jeung anjeun jeung urang kudu taat ka para ka Kangjeng Nabi utamina. Parentahan naon wae nu sumping ti Kangjeng Nabi wajib ku urang ditaatina. Aya istilah idian sareng istilah qabul. Ka para nabi nu sanes urang kudu mengakui kana kaayaanana ngan urang wajib taat ka hiji nabi nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad. Nomor katiluna wa ulil amri minkum jeung kudu taat ka pamaren. Cek pamarentah A miluan A, cek pamarentah B miluan. Da moal mungkin aya pamarentah anu nyangsarakeun ka urang. Nah ceningkeun geuning ujang eta pamarentah nyangsarakeun ka urang, minyak kamari naik, ayeuna BBM naik. Keun tingali ulah mempermasalahkeun harga nu naikna. Da tiba heula ibu, tiba heula mineng aya naik harga tapi da kabeuli ku urang. Nu jadi permasalahan mah lain masalah ke naik jeung turunna, tapi urang ngadoa kalau sing aya jeung aya jang meulina. Sing aya barangna, sing aya jang meserna. Sanajan ayeuna harga murah oge ari eueuh mah barangna dek meuli naon. Misalkan ayeuna aya nu hicaran beas hargana 2000 sakilo. Murah beas sakacida, beas kualitas sae, tapi eueuh nu dijualna barangna teu aya rek meulina ka mana. Sanajan murah, tapi sanajan barangna mahal, ari aya masing aya ge jang meserna. Ulah jadi beban. Sok ibu baheula harga naik pasti jiga ayeuna cenah harga naik di mana jang meulina, tapi kan buktina mah kapeser we da dirizkian ku saha. Ulah hariwang urusan rezeki mah ada urusan Gusti Allah. Hiji tabu jalma di mana-mana urang hoyong disebut jalma mulia, hoyong kenging predikat mulia di hadapan Allah, urang kudu nebihan kana pirang-pirang pamaksiatan. Wala asarud dunia nomor kadua na jeung moal ngaheulakeun kana urusan dunia, wa alal akhirati ngelehkeun urusan akhirat, hakimun tah maka urang bakal jadi jalmi anu bijaksana. Jalma bijak mah moal mungkin eleh urusan akhirat ku urusan dunia. Mana urusan dunia teh seueur lah buku contohna.
Di mana-mana urang tos tiasa ngawilah-wilah, mana waktuna ibadah, mana waktuna urang di dunia, mana waktuna urang damal, mana urang waktuna istirahat, mana waktuna urang usaha, maka di mana urang tos tiasa memanage waktu eta, maka di hadapan Allah urang teh jalmi anu bijaksana. Ayo urang makan sok kadang-kadang kitu. Waktu sare dipake heuleuy mikiran dunia, waktu naon, waktu gawe mikiran waktu ngaji mikiran waktu salat wae urang masuk mikiran naon, iraha tuh urang mikiran akhiratna. Urang salat 2 rakaat kucelak cai hujan kadenge dina kenteng da gancang-gancang lulumpatan salatna teh sieun seseuheun popoean baseuh deui eleh salat urang kudunya. Berarti lamun urang masih kene kitu urang teh can termasuk orang anu bijak. Da jalmi bijak mah pasti tiasa nempatkeun iraha waktuna urusan dunia, iraha waktuna urusan akhirat, tara dihiji-hiji, tara dihijikeun. Ari urang mah kadang-kadang masih kene kitu nya bunya. Keur ngaji masih kena mikiran segala rupa, budak jajan ti mana bapana teu usaha, keur salat nya kitu deui. Tapi mudah-mudahan we da di dieu bahasana ge kudu aya ikhtiar. Selama urang masih kene aya ikhtiar, selama urang masih kene berusaha, insyaallah sanajan urang teu bisa ngalaksanakeun ge ari aya usaha mah di hadapan Allah urang tos kenging ganjaran. Sanajan teu bisa ibu diajar motor, usahana mah kurang kumaha tapi teu bisa-bisa. Sanajan ibu teu bisa-bisa diajar motor, setidakna ibu geus berusaha. Tadi hadapan Allah ge kitu, di mana-mana urang aya usaha, meskipun teu hasil eta usaha, meskipun teu aya hasilna eta usaha, sing yakin di hadapan Allah mah urang tos kenging pahala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Simpulna di mana-mana urang hoyong jadi jalma anu mulia, maka urang sing tiasa berusaha nepihan pamaksi. Di mana-mana urang hoyong janten jalmi anu bijaksana, maka urang sing tiasa bijak dina membagi waktu, mana waktu jang nguruskeun dunia, mana waktu jang nguruskeun akhirat. Mudah-mudahan urang sing tiasa janten jalmi anu mulia oge janten jalmi anu bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan sing janten kemanfaatan, hapunten juga saneskanten kalepatan, kakirangan selaresna eta murni ti Allah, lepatna murni kabodohan sing kuring. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.